gede we gedenya. Jo kewa ke di dalam jo. Belakang kau urang ngomong urang nipu. Paham nih kali barudak ayeuna mah. Lain garawe cing bener. Lah kana riku we gawe nanti. Bingung atuh dah. Pak, Di mana, Jon? ah, Di mana? biasa we lempangan. Oh. Aduh. Oh tuh Pak. Di Jon pagi jeung si Bejo. Si Bejo Jon tang glon. Astagfirullah. Tuh, dah Pak, bonganan nipu Bapak kesel Joni teh. Ulah jangan pika gelut mah. Komo bari ditenggel wae mah. Aduh. Hah, tuh man Pak, banyak pemuda zaman ayeuna kelakuan kitu patut. Apa kata Bunia Pak? Bunia. Bunia Pak, tuh heureuy saeutik mah tong serius teuing. Lieur Jon. Ah, sarua sia ngaheurean kolot. Abal teh. Tengeunah tuh Pak, Jon mah. Komo si Bejo teh nipu ka kolot Jon. Dengeuna mah samaraan deui we sanguan atuh kan beres meureun. Si Bapak mah heureuy. Ah, lieur aing mah. Heureuy atuh saeutik mah lieur ah. Kemana ceng? Ayo kemana? Urang biasa we lah nanangan ieu we. Ieu kumaha ya urusanna ieu? Ah, teuing mah urang kerebut baru tuh duit itu ya. Ayeuna rek ka mana? Urusan naon sih? Eta nu kamari eta kumaha urusanna? Ah, lieur motor urang geus lapur gitu anjir. Yang geus sih eta mah urang susulan lah puguh urang lieur ya. Sulan ka mana urang ngoream euy. Nya ka imahna atuh. Iraha? Manya rek ka KUA mah. Oh, atuh da urang teh ngoream keur mawa motor urang jemput atuh isukan. Ayeuna atuh isukan. Der hayu ana lah. Ayeuna wae. Langsung hayu. Di mana sih? Hayu urang apal dah henteu. Oh, atuh hayu. Hayu lah. Eta jalan mana eta? Dah. Samburkeun. Ayo. Tah. Ieu Jo. Heeh sih ieu. Naon maksudna kamari mana? Naon, kumaha, naon. Heeh, urang ngabejaan sih ya kamari. Nipu ka urang cenah pajarkeun pan teu jadi urang teu beurang nanaon sih ya atuh. Kan kemari mana nipu Bapak urang. Sok, teu percaya, tanyakeun langsung. Bener Jo. Nu tadi diomongkeun teh. Nu bener ieu teh saha ya? Bingung urang. Oh boy.